Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus kepada zuriat Kanjeng Nabi. Oge ka Kiai Haji Abdullah Sa'ad di Solo. Oge ka Kiai Haji anu ti Banda Aceh. Oge qori anu tadi macakeun Al-Qur'anul Karim. Terakhir awal Kiai Haji Badussalam di haplah ieu seueur kiai-kiai anu alhamdulillah Ki Subandi, Kiai Abdul Karim jeung kiai-kiai nu sanesna. Bil khusus Kiai Haji Supendi alhamdulillah hadir di tengah-tengah lingkungan urang. Kalayan nyana geus ngaguru ka Kiai Haji Agus Salim. Jadi murid anu gagal menempuh kewalian, ternyata nyana ngagujubar ka sumur pareung dicor. Di awal tepi ka akhir alhamdulillah ku urang dikupingkeun, diamati, kemudian diasupkeun ka sanubari. Alhamdulillah malam ieu urang dihadiri ku kiai di Jawa Tengah. Dengan wasilah awalnya saya memohon kepada Habib Lutfi, Habib, untuk acara kecil-kecilan di malam haul Ibunda, tolong, tapi jangan Habib sendiri dan jangan Habib Umar dan jangan Habib-habib yang lain. Itu nanti untuk haul Sultan yang biasa beliau sering hadir. Dengan waktu yang terlalu mepet nanti beliau terlalu sering. Jadi mohon ya ada. Alhamdulillah beliau ini adalah utusan dari Habib Lutfi. Jadi utusan dari Habib Lutfi. Itulah sekelumit tentang kehadiran beliau ke majelis ini. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun orang mati cerita nu tadi luar biasa sebenarnya mah, tapi aya nu paling luar biasa di akhir cerita tentang Ki Abdullah adalah menceritakan tentang wali Allah. Kemudian Habib Rozak menceritakan mukasyafah, bagian dari wali Allah. Padahal mah lain dari wali lagi ya. Jauh kene sebenarnya mah, sebab kaciri jauhna ti Vespa ganti ka Poswan. Malah anu tadi nanti kawin nyana kawin, kemudian boga anak kuari rencana dekawin deui. Masa wali kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan tentang wali babari diucapkeun anak. Tertarik urang karena cerita-cerita wali. Sebab urang pecinta wali, pecinta ulama, salafus salih.
pecinta junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ilmuna diturunkeun ka para sahabat, para tabiin, atba tabiin sampai ayeuna dengan bersilsilah anu rapih mu'tabarah. Maka lamun urang nyaritakeun wali seperti aya di alam aras, urang teh diajak apeng-apengan ka mana bari can nyaho saha si wali paling nu geus maraot ka nyawanana. Gus Dur ketika hidup orang banyak mencaci maki, walaupun saya sering menjelaskan hati-hati dengan Gus Dur. Saya cerita begitu dari ayah saya, hati-hati kepada Gus Dur. Dan ulama-ulama yang lain menjelaskan hati-hati kepada Gus Dur. Akhirnya jelema loba anu teu pararugu nu mencaci maki ka Gus Dur. Keur hirup nama biasa bae, make batik, teu make kopiah. Nyana make kolor biasa. Masa wali kos gitu? Tetapi ternyata ketika beliau wafat kemarin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kewaliannya. Ketika kuburanana bongkar, kahujanan, dirapihkeun, jasadna masih utuh. Coba ente mun pae. Hayu dijamin saminggu selesai. Tapi teu kitu. Ulah-ulah wali, orang cinta wali bae di kuburanana tetep. Asal cintana bebeneran. Daek dipencit kitu ku wali. Ieu keur carita aya seorang raja heran. Nyana kumpulan jeung para patih-patihna di kerajaan. Kaheranana hiji, aing mah heran ya salamun aya kiai ngaji kok jelema teu diundang daratang. Aing mui aing mah mun ngondang ge teu daratang. Heran aing, ilmu kurang kumaha. Tapi hese jasa, prasmanan tinggal prasmanan. Dibere duit di pendopo berapa, Bib? Dikasih uangnya berapa itu? Tuh, kan? Cuma 300.000 ya. Tapi tidak datang, heran. Kiai memang jadi mui mah hebat, tapi begitu jadi mui teu ngadengekeun jelema. Aneh. Nah ieu raja heran, raja aing heran cenah ieu ka kiai-kiai. Asal kiai anu rada lempeng bae kok dikunjungi. Kiai modern teu pernah dikunjungi. Heran. Mun di organisasi oke, di partai oke, nu ngaran ngaji. Boga 10 jeung tihang masjid genep ge bagus. Hese. Jadi tidak dibahas, ieu aya naon sih pada diri kiai. Aya patih anu ngajawab. Lantaran kiai eta mah nu sok dikunjungi kiai sejati. Maksud kiai sejati ku bahasa kiai nu bener-bener ka Allah. Model saha cenah? Model Abu Nawas. Abu Nawas teh nya nama leleuweungan, lalagaan. Jeung budak leutik lalagaan, ngarokok biasana jan dimahalkeun ngarokok banyosok. Boros. Tuh Habib ngerokok jeung itu. Tak tahu malu dia. Tapi ya terserah rokok lah. Abe kanyawan bahwa rokok itu makruh. Itu haram gitu, Bib. Dari mana tuh rokok? Ngambil di rumah kan? Jadi raja heran karena dibahas Abu Nawas eta kos kitu lamun ngaji, wow jelema lobaan. Lamun ngariung didatangan ku jelema. Bahkan dibahas di forum, Tuan Raja, kami lamun minta doana ka jana, sia teh tolol. Kunaon datang ka jana hiji banjur. Emang di urang eueuh nu manjur? Hese Tuan Raja ka manjur.
Nah kuari kumaha lamun kurang kabehan urutannya na jatuh bisa baik cak para patih teh carana urang belajar kanyana atuh cak cara teh sapira Abu Nawas masantren ge jana mah teu bener ja masantren kok ditaluturkeun kuari mah ilmu aya di urang harta aya di urang wawasan aya di urang kekuatan aya di urang matak naon urang nurutan nyana abeh jelema daratang ka urang kabehan yuk urang belajar jeung para patih-patihna patih henteu ngajawab tuan raja bae lamun deuk ku guru tuan raja bae kula mah moal kabehan kami mah kunaon henteu lah tuan raja bae kami mah ngaminan bae coba panggil Bu Nawas ka dieu panggil Abu Nawas begitu dipanggil aya naon tuan raja manggil kula tuan raja dek belajar maka anjeun dipanggil ke kerajaan nu endek ngaji kula tanyana ya raja nu endek ngaji datang ka dieu mun kula endek ka ditu ngariung balik mamerkat selesai padahal Habib Rozak lamun tuan raja dek ngaji ya datang ka dieu tuan raja eleh dayak datang non tuan raja kami kula sebagai raja yang belajar ilmu anu seperti ulama-ulama di mana ngaji didarengikeun di mana-mana ngayakeun riungan dikunjungi ku jelema kami mah lamun ngondang hese diongkosan ge hararese dibere berkat ge hararese aya naon ieu rahasiana oh cek tuan cek Abu Nawas eueuh naon sih cuman hiji doang rahasiana ngaji teh jang pake sarjana pemerintah raja ngaji teh jang batur ari ulama mah ngaji teh sebagai pendidikan jang sorangan jang pake sakitu doang bedana namun tuan raja bisa ngaji make atuh bisa cara kiai-kiai komo kiai-kiai mah anu hajunya anak ngalaksanakeun ilmuna insyaallah tah atuh ai kos kitu mah gampang orang cek tuan raja teh geus kumaha dek guru ka anjeun oh lamun guru ka kula mah moal ngagurukeun moal ngamuridkeun modal tuan raja pan sebab loba cobaan-cobaan nutuan raja moal kuat manya batur lain raja kuat ikula raja moal kuat beda ilmu ieu mah pemerintah mah moal karuat nyekel sarjana moal kuat nyekel profesor doktor moal kuat ieu mah hanya santri kastrologi anu kuat lamun kurang mencoba asal kuat baik dicoba kukula silakan cek tuan raja silakanlah pokoknya kula siap jadi murid dek dicoba kukumaha ge tapi dicobana ulah waka praktek tuan raja kuari mah di forum bae di forum dek nyeun pertanyaan lamun kajawab jadi murid lamun teu kajawab mulai jadi murid di forum bae di forum ieu mah sebagai pertanyaan bae lah ke lamun kajawab kakarak jadi murid lamun teu kajawab ulah boleh atuh akhirnya nyieun riungan tuan raja sanagara bahwa tuan raja endeuh ngaguru ka Abu Nawas dihadiran ku patih-patih dihadiran ku masyarakat tokoh dan lain sebagainya naik Abu Nawas jeung raja siap tuan raja kula dek dicoba kumaha insyaallah cuma pertanyaan mah gampang asan moal bae kula jadi raja lamun teu pinter moal bae kula sugih lamun bodoh nu mantap kula jadi raja ge pinter nu mantap kula sugih ge ieu teh pinter nah mata kula iya kuari boga kedudukan berarti kakarak pertanyaan kiai mah gampang ayo
Cek Abu Nawas pertanyaan anak kudu nurut ieu mah ka guru, lain pertanyaan cara sekolah. Dek ka harti, dek teu ka harti kudu ngucapkeun ya saya percaya. Sakitu bae mah. Ka harti teu ka harti, ya saya percaya kepadamu 100%. Eta bae. Pertanyaan apapun jawabannya itu kuat apa tidak? Ya, sakuan aja gampang teman. Sapira ya, aku percaya. Mulai patih-patih ngahadiran supaya ngaminan raja. Besi poho, ya aku percaya. Masyarakat kabeh kumpul, kiai-kiai karumpul kabeh. Jadi murid toriko raja. Pertanyaan pertama, 1000 tahun yang lalu saya naik ke surga dan melihat kenikmatan surga. Percaya? Ya, saya percaya. Kemudian dari lahir sampai sekarang saya belum pernah merasa tua. Menurut orang-orang saya ini umur sudah 70 tahun bahkan lebih, tapi saya itu terasa muda. Gimana? Ya, saya percaya. Padahal di hati nama kieu amat sih pertanyaan. Yang ketiga, saya pernah jalan-jalan ke berbagai daerah bahkan berbagai negara. Tetapi aya satu negara, Masya Allah, di satu negara itu ada satu kampung yang hujannya itu bukan ke bawah tapi netesnya ke atas. Gimana? Nyana rada ngahanem. Cak menteri na ya, cak menteri pati-pati. Ya, oh ya, ya, saya percaya. Jadi rada mikir namanya kaluhung. Jadi dipaksa, ya saya percaya. Di hati geus rada apa? Ya saya percaya. Yang keempat, ketika saya menyatakan tentang kebohongan saya jelaskan di depan masyarakat, saya jelaskan di depan pemerintah melalui ayat-ayat yang isinya bohong, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang-orang itu luar biasa, termasuk pemerintah membenarkan saya. Bagaimana? Oh iya, itu sangat percaya, pakai sangat. Itu sangat percaya. Sebaliknya, kalau saya menjelaskan tentang kebenaran, kalau saya menjelaskan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, orang-orang sekitarnya, lebih-lebih pemerintah langsung menyangka itu kiai bohong. Bagaimana itu? Ya, saya percaya. Geus rada ngagibeg deui bae. Ya, saya percaya. Terakhir, pertanyaan saya kepada saudara raja, kalau Tuan Raja bisa menjawab, jadilah murid. Kalau tidak menjawab, selesai. Tidak usah jadi murid. Siap, cuma satu kali lagi. Ya. Pertanyaan yang terakhir, saya pernah bertemu di alam gaib dengan ayah kamu yang dulu menjadi raja. Oh ya, percaya dong saya, pasti. Dan ketemu dengan raja-raja yang lain, berikut patih-patihnya, dan saya lihat raja dan patih-patihnya, ternyata dia adalah orang pembohong, pendusta, pengkhianat terhadap rakyatnya, sehingga disiksa oleh Allah. Hah? Ini mau bohong. Raja marah, raja, biar gua nggak jadi murid juga. Akhirnya ditutup masalah, terjadi raja, terjadi murid. Dari pertanyaan itu, maka Abu Nawas disuruh menjabarkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang begitu unik. Pertama adalah 1000 tahun yang lalu pernah ke surga.
Coba itu apa artinya? Insya Allah, karena sudah jam 11 lewat, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan saya jelaskan di pengajian. Shallu ala Nabi. Insya Allah. Jadi murid Thariqah itu tidak mudah. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus, iya saya percaya, iya saya percaya. Walaupun perasaan batinnya itu tidak, tapi mulut harus, iya saya percaya. Dan guru mursyid itu tahu iyanya bohongan apa beneran. Maka tidak sedikit orang yang pengen dibeat di Habib Lutfi, cuma dikasih zikir biasa aja udah cukup. Ketika minta lagi dulu ke Gus Dur, malah Gus Dur mah, wah saya bukan ahli thariqah, guru saya juga mati kemudian dibakar. Itu kan punya pengertian yang luar biasa. Kemudian Gus Dur membatalkan Kidimyati Peterongan itu bata jadi mursyidnya karena masuk Golkar. Coba itu kira-kira jangan-jangan murid guru mursyid saja bisa batal. Akhirnya sebelum yang lain beat lagi kepada Kidimyati Peterongan, ini gurunya juga harus tobat. Gurunya harus tobat dulu, keluar hatinya dari partai Golkar. Masya Allah. Jadi sulit jadi guru udah hese, jadi murid lagi hese. Cuman Habib Rozak kok. Gitulah. Iya. Masya Allah. Batur geus teu usi make batu kayaknya. Itulah para jamaah kaum muslimin, insyaallah pertanyaan-pertanyaan tadi yang raja minta penjabaran, berikut patih-patihnya minta penjabaran, dan para ulama minta penjabaran. Insyaallah nanti akan saya jabarkan. Cuman dari pertanyaan itu pun kita sudah bisa mengamati dan mencerna betapa sulitnya. Menjadi muridnya saja sulit, apalagi menjadi gurunya. Dan terakhir, doakan ibu kula, doakan abah kula, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kenikmatan kubur. Urang kabehan mudah-mudahan dihampura dosa, para kiai mudah-mudahan diberi kekuatan, para santri ustaz mudah-mudahan diberi kekuatan, para masyarakat diberi kekuatan imanna, sehingga